Tika iraha deka hayuh we deka wadul sia mah. Isuk sore. Wadul jeung wadul sia tangkurak. Rek iraha atuh bayar hutang teh sia teh. Ngomong atuh. Sia teh emang pendiam. Tapi sia sakali ngomongna sok nginjem duit sia goblok. Sok lah geus kapalang kasaksian ku batur ya. Sok jawab sia. Tong sok emosi atuh. Beungeut ciga talapok bocek oge. Nyah. Cungur sia kos teu nyaho sifat sia dewek tangkurak mah. Dewek ke nyaho lah sia. Kana peplakan batur gares sia tangkurak kamari sia di ditu. Tong disebutkeun dewek ayang mulyana sia cungur. Di lemur mah dewek geus kasohor euy ngaran dewek si Bajra. Paling jago dewek kana tepak dua. Ayeuna nyebut bocek ka dewek palebah manana. Sia. Nah. Cukup lah. Apal tong si oge gaji hungkul. Heueuh kumaha maneh we atuh genul ah. Bagong genul kumaha ieu teh? Anjing meuseum menang sok tara mikir buk sia siga jenglot kitu oge. Sia. Dewek teh euy di imah mah dihargai euy dewek teh. Diadilin Bagong sok angkurak teh. Bagong teh sok sombong teuing pakulitan siga getih nguwung ge. Sok wani mah kadek dewek anjing. Genul. Pala. Sok abong kena aing cicing, aing teh wani ka sia. Ampun. Siapa penasaran lin hayang nempo pamacan aing. Uyut hadir pamacan. Anjing. Amul ku aing sia. Anjing dewek ka rumah sok lah. Ini kan sakit. Aduh, maung. Ampun. Kade nyadaknya eta don't try is at imah teu meunang dilakukeun di imah higa eta ge dilakukeun asal kolotna tukang urut da eta mah baradag awak ge beye ibarat hayam negeri anu dipur ngagedeana oge. Yuk orang Sunda urang budayakeun deui euy kana pencak silat. Seni bela diri anu simpel tapi berisi lain cangkang di batur mah bela diri anu bisa ngaluarkeun meong teh nya ngan saukur dina film teu bisa di alam nyata mah ngan saukur dina pencak silat anu bisa ngamat nu ngaranna pamacan. Hayu bangkit deui pencak silat tanah Sunda.